naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangeuk aya naon di jero hate urang. Ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia, cinta makhluk, mawaan ke ibadah asal maksudna ka Allah. Mawaan hayang sorangan. Ku ari ngageser sorangan, embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah. Embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah. Resep biasa urang mun maca sholawat, resep biasa mun zikir. Salat eta dengan sendirina ko nikmat, ngan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh. Di dialah urang terus ngopena nafsu, ulah nutur-nutur nafsu. Kahiji, kadua geus beres, nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bitaba'iyati li nafsi wa hawa, kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang. Urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deungeur cara PKS.